Lagi hutang hese anjing liur bukan hutang aing nyium ke hese lagi kemana aing mah aing suka beli hentut apa di yang kemana saya tahu yang kemana anjing aing hutang hese aduh sakit aing Kali agak sekedap kali yes gelis Cilung. Neng cilung naon tuh iya aja deh dia bebal makan cilung mang di tanya Parkir. Nah. Kemana, Neng? Udah, Neng. iya sekabeh harana we mang siapa kali dia atuh caranya aing bil lewat hungkul garwan Budak gelah. lu naon Yang sabarannya. Kemarin 2000-an. lah kalau coba itu teh anjing coba iya sieun kuy maneh enggak sih jajan lebih kabeh harana tanya membayarkeun sabarang mang 5 juta. Tuh, buru. sok bawa deh gitu Enak di pamayarkeun bah pamayarkeun ih transaksinya 2 alena arti aing mah hah jika gitu lah Hasap buru atuh pamayar sok itu lagi buru dibawa teu dibayar pakar dibayar Bae duit Neng ya. masih itulah Ih, rugi mah buru duit. Duit teh. sia berdasan atuh sia teh Cai kan bawa majikan orang ieu restoran aya apa enak. Kumaha ieu buru duit. geus sakieu sedih we nanti mau isi pokok aing anjing gebok dibuat aing yo aing kapal bagus bidawat kada Bang, saya bal, boleh? Aing yo tetangan mana tadi sia teh, kalau tadi pakai tukang cilung aing, sia hutang biaya bayar bal. Can aya pik, lamun geus aya mah dibikeun. Sia teh ngomong teh ka aing teh kumaha, pik janji aing ngepik hampura bari jebule rorong seran de golodog imah cai teh. Si karunya nya sia teh aing teh. Eueuh pik, eueuh teh lamun geus ieu geus boga ku urang dibayar ka Opi. Bukan naon sia teh. Geus boga duitna. Pik itu pik salah pik. Mana obleng sia teh? Obleng. Kamana si obleng? Obleng. Bos pinami bener karawi nih. Lagi coba gitu urang teh pasangan anu romantis. Bisa nongkrong video mah makan rokok gratis. Tadi itu bobok. Tak tahan ku aing. Abis angin goblok. Abis angin siang ke mau bijil ke tukang teh harum. Itu teh. Gitu Pak. Pak, pan ayeuna teh batu teh geus persiapan ada kari Valentine anu kali itu nih. Valentine. Urang ge ada mere kado istimewa yang ke kamu. Pan jadi aku teh disangka sama orang tua, sama keluarga teh banyak uang. Meskipun saya tidak punya gigi, tapi punya harga diri untuk mengkasih yang namanya ya gini cincin tapi cincinan. Ayangan naon atuh? Ayeuna awi mah batu bara. Kayak dibere batu bara sateronton tumpukeun baru bulu. Ya teh rek naon ieu teh jadina teh. Ngobrol bobogohan bercintaan gitu nih. Sia mah bae. Tah, ieu nu paling resep ku obleng mah bobogohan teh lamun geus silmikeun kupil tapi mah suka pisan babatu. Skincare mahal mun ka dieu mah. Atuh teh kudu sih make skincare ge. Kan skincare teh dinya. Nu bodas. Kieu we jeung kieu mah jeruk teh. Batu barokah aya. Ya. Boga aya. Masih itu boga. Batu mah udang seret apa ya? Ayam selamat pagi. Aduh, kamu udah bangun? Besok-besok kata dia. Aing kamu boro-boro di spam gitu. Udang seret favorit kan kabel headset. Baik tuh, kayak gitu waktu nama.
are atuh ai punul. Batur di dieu. Oh ya batur. Ya. Sama nek mama manas aing beda aing jaroblo. Siapa bogohan ulah di dieu atuh. Penghargaan pisan. Nya jelas atuh kudu ai maneh hukum alam eta mah memanas maraneh mah nu jaromblo. Mana teh kudu era ku truk, ai truk aja gandengan. Masa kamu gandengan sama cowok? Ada pedang. Gontreng minimal sama cewek lah, Bos. Goreng patut nih, Bos. Ompong nih, Bos. Sendok nih, Bos. Peret mati mah. Teuing aing ieu teu ngarti ieu, teu kaharti, teu kaharti. Apa parudan kalapa? Heeh. Harus kali parudan kalapa ge beungeut si eta mah. Bubuk anjing leuwih bubuk. Sakit, anjing. Leuwih bubuk sih ieu mah. Sabenerna mah. Teu ngarti mah. Kalau cewek itu buat mendapatkan cewek bukan tentang wajah, Bos. Bukan tentang uang, bukan tentang harta, keberanian dan cungur nih. Ngegombal. Seperti apa bedanya kamu dengan karpet? Apaan tuh? Karpet itu digolong, kalau kamu itu diemprot. Eta, matak mun loba nu jaromblo kene di alam dunia. Lain eueuh jodona, Bos. Lain eueuh nu awewe nu daekeun. Tapi minimal maranehna kudu beuli kaca eunteng. Saya eleh ku si ieu. Ameh apa bawa mainnya teh goreng patut. Gitu. Situ ngadol. Saya ulah eleh atuh nya eleh kudu goreng patut kieu goblok. Saha saja mah anu bogohan jeung nu ompong. Heeh. Nanti si ceweknya bakalan nyesal. Bakal kaduhung pisan. Dukung da ini Asli, apa? asli eta mah. Lain bohong. Asli. Menyesalna naon ieu mana hubungan Aisyah sih jelaskeun buru-buru. Nyesal pada akhirnya dikarenakan suatu saat pasti ada seseorang pria yang ganteng yang akan kamu teh bakalan tergoda sama si cowok ganteng itu, kamu teh bakalan kaduhung jeung goreng patut ya. Tipu. Kamu sirik sama Obleng yang tampan ini dan cakep. Kamu itu jangan sirik ke milik orang. Biar milik kamu juga tidak disiriki oleh cacing cau. Ya, Omat. Pepatah Ojon mengatakan sing saha jalma nu ngaemam baskom pasti modalna HP iPhone. Mang ya? Heeh, mun mana hayang HP iPhone dahar baskom 5 insyaallah anjing kabeureuyan moal boga HP. Mang mah balik aing tah musim hujan teh nya pasti loba. Dok ayo hujan angin dok dan kerbobogan kita kabeh tah. Ayo tuh ayo. Dibawa. Udah, aku mau modal dulu ya. Dadah. Dibalik, mana kayak itu orang tadi belum. Ya pokoknya mah ntar sayang. Kalau kita udah punya uang, aku mau ngasih hadiah ya sayang. Dia jangotan gitu. Saya salah mawa tuh. Kamu ngasih apa dibawa ke si Aboy.